Sampurasun. Rampes. Tepangkeun wasta abdi Marta Veronica di kelas X MIPA 3. Abdi di dieu bade ngawawancara pun akang. Kanggo tugas wawancara bahasa Sunda, mangga tepangkeun. Tepangkeun wasta abdi Alexander Christian Purba, abdi mahasiswa di STFT Jakarta jurusan Teologi. Dimulainya. Naon wae dampak COVID karena kegiatan kuliah akang teh? Dampak namanya jadi diajar online, tuluy lamun ngerjakeun tugas kudu online oge, sareng teu bisa main lah jeung rerencangan. Cara njegah COVID-19 teh kumaha numutkeun akang? Menurut akang mah ngikutkeun protokol kesehatan we nya make masker, mawa antiseptik, tuluy kudu ngejaga jarak. Sikap akang kana pembelajaran jauh teh kumaha? Menurut akang mah ayeuna nya jadi kudu leuwih mandiri kitunya kan lamun langsung mah bisa eh, belajar bareng gitu jeung rerencangan, ayeuna mah kudu leuwih otodidak lah, kudu leuwih inisiatif. Kumaha pendapat akang kajalma nu sok ngalanggar protokol kesehatan? Menurut akang mah nya kesalnya pasti KBG kesel sama nu kitu. Tapi balik deui ka jalmana sorangan, jadi kudu aya kasadaran diri sorangan. Tuluy pamarentah teh kudu nyieun peraturan sing tegas jeung nyieun sanksi. Gitu sih menurut akang. Naon harapan akang ka payunna sabada COVID-19 teh geus leungit? Nya akang mah harapanna bisa kuliah langsung gitu, main di rencangan, sekolah oge bisa normal deui nya kabeh normal lah jika biasa. Ya, hatur nuhun ya akang geus ngaluangkeun waktosna. Sami-sami.